Bismillahirrahmanirrahim. Wa min adabiz ziyarati aydon antazuri fi waqtin munasabin. Laha laesa fi waqtil akli awin naomi awi syugli. Li ala tas kilaki al hamazurah. Wa min adabi ziyarati sareng eta tetep tina sapalihna adab tata krama jarah sareng eta tetep tina sapalihna adab tata krama jarah aydon deui antazuri arien kudu jarah anjeun istri fi waktin munasabin dina waktu anu munasabah dina waktu anu pantes dina waktu anu layak dina waktu anu pas laha kana ziarah sareng di tina sapalina adab tata krama jarah teh nyeta kedah ningal waktos ngalaksanakeun jarahna diantawisna tina sapalihna waktu anu kedah diperhatoskeun teh nyeta waktu anu pantes kanggo jarah diantarana laesa anu teu aya atanapi laesa anu lain ieu waktu eta pi waktil akli pi bimana lam pi waktil akli kanggo waktu mam awi naomi atawa kanggo waktu bobo awi sugli atawa kanggo waktu barang damel gitu. Di antarana tina sapalihna peta atau gambaran waktu anu pantas kanggo jarah anu layak kanggo jarah anu munasabah kanggo jarah teh nyaeta waktu anu dina eta waktu teh lain waktu keur biasana ngalaksanakeun emam sanes itu atanapi biasana keur bobo gitu. Atanapi keur damel nah teu ieu mah lain waktuna emam lamun teu enjing-enjing gitu da santri di jadwal misalkan emamna teh jam 7 duikeun ka tabuh 8 sajam da tabuh 8 kedah ngaraos ku sakitu kedah diperatoskeun kanggo anu bade jarah ti jam 7 ka jam 8 teu kengeng kusabab lamun jarah engke emamna meureun kalangkung tah mah kalangkung kadituna meureun ngaos komodit emamna ala pasantren salap kitu nya atik sistem udunan teh tiap masak udunan beas misalkan setengah gelas artos 2.000 gitu dikolektifkeun 10 jami itu 20.000 tah berarti kanggo rencang sangu jeung sagala rupana beas meureunnan janten 10 jadi 5 gelas misalkan dipasak gitu tos asak sanguna tos asak rencangna waktu bade emam ieu kadon jarah tuh karunya rencangan bade emam gitu tiknya beureunan nyauran atau ngantosan kari-kari bade ngaos kari-kari ieu mah jarah jadi ngagokan ngantegan
gitu. Bade diseepkeun da udunan gitu. Ari teu diseepkeun lalapar keneh maksudna gitu. Deuk disesakeun kararagok gitu. Jadi ngantegan. Tah kusaha kitu jaga adab dina bab jarah di antarana ulah jarah dina waktu mam bade kitu contoh. Atanapi jarah dina waktu bobo gitu. Model santri mapanan nya aya anu namina bobo kaya lulah lamun siang tik bobo sakedap dina waktu siang biasana jam 11 menjelang lohor memehna ngawas heula gitu. Kaya lulah bobo sakedik nyaeta ngareureuhkeun badan, ngareureuhkeun otot, ngareureuhkeun otak gitu nya. Tina aktivitas yang wengi ngaos direureuhkeun ku bobo sakedap dina waktu siang di jam 11 ka jam 12. Waktos bobo sadayana kada istirahat supados ke dina waktosna ngaos gitu. Dina waktosna ngaos ngaraos sadayana salajengna seger kitu da tos bobo tos ibak tos tetepan berjamaah gitu. Kari-kari ieu mah jarah itu batur bobo ieu jarah. Atuh teu kae lulah engke batur garugah ieu wih jarah. Berarti eta teh istirahat. Tangke batur macenghar ngaos teh. Ieu mah kadon nunutan. Gitu. Nunutan jadi atuh ku nunutan mah katinggalieun ilmu ngaji nya, ilmu itu teu bobo siang teh. Najan bobo siang oge geuningan nyaati urang teh waktu ngaji masuk hayang nunutan inya komo teu bobo gitu. Nah, ieu adab tata krama jarah. Jeung diajar disiplin waktos jeung diajar menerapkan waktu itu karena jadwal anu tos ditangtukeun. Waktu bobo bobo gitu. Waktu mam gitu. Awi sugli atau waktu barang damel ngahidmah gitu nya. Nah, misalkan jadwal beberes di bumi ajengan atau di madrasah atau di masjid atau napi di koboh atau di lingkungan pesantren. Tah urang teh kabagian tugas atau sadayana gitunya mode jumsih, Jumat bersih, musih, Minggu bersih gitu. Salsih, Salasa bersih, Sensih, Senin bersih, Rabsih, Rabu bersih, Kamsih, Kamis bersih. Wah, disingkatnya. Nah, batur mah beberes. Batur ngalaksanakeun tugas opsihna. Ieu mah keuleuyeung jarah. Itu di saat anu sanes mah nuju barang damel. Teu boga adab teh. Anu dijarahanana ge da terangeun atuh. Kanu jarah ngantunkeun padamelan ngantunkeun tugas moal kersaeun masihan barokah karomah kanu ngajarahan moal kusabab anu jarahna ngantunkeun padamelan nu sanes damel ieu mah kadon jarah bari tugasna gitu kedah damel. Nah ieu kengeh nya. Tah ieu anu kada perhatoskeun nur antazuri fi waqtin muna sabin lah. Lamun bade jarah teh tinggal waktosna. Gitu. Lamun waktosna berhubungan jeung emam ulah jarah emam wae. Lamun waktosna berhubungan sareng bobo nya bobo we ulah jarah. Lamun waktosna sareng damel we teu kengeng jarah. Gitu. Waktos emam jarah atuh jadi picarios. Waktos bobo jarah atuh batur macenghar urang mah jadi nunutan. Waktu sabarang damel ieu mah jarah atuh janten picarios. Kada paratoskeun li ala tas kilaki karena supaya ulah ngareken-reken berat ka anjeun istri
gitu. Sal mazuratu gitu. Sal mazuratu mazuroh jami anu miwarang jarahna gitu nya. Waktos mam waktos bobo waktos damel. Nah janten ku disiplin ieu santri atanapi siswa teh moal ripuh ku padatna acara sabab tartib watakrohu jeung mikangewa ieu majuroh ziarotaki kana ziarah anjeun istri wa anta tawasati jeung yen kudu siger tengah anjeun istri pi ziarati dina ziarah. Lamun waktos mam jarah, waktos bobo jarah, waktos damel jarah nya bakal seueur anu nyarioskeun nya bakal seueur anu teu raresepkeun walaupun jarah teh sae. Tapi da ieu mah waktos mam atuh mudah tadi kisahna. Jadwalna bobo kanggo santri teh, jadwalna damel kanggo santri. Ieu dianggo jarah itu bakal seueur anu tersepkeun santri. Kalebetkeun pasti guruna ge. Kitu ninggal santri kitu mah moal senengeun manah guru teh. Wa anta tawasati fi ziarati. Teras jarah teh kedah siger tengah. Pala tazuri mangka teu kenging jarah anjeun istri kula yaumin dina tiap-tiap dinten. Di antarana tina sapalihna katerangan jarah kedah siger tengah kitu wios teu kedah jarah tiap dinten oge. Opi ayamin mutaqaribatin atawa dina pirang-pirang dinten anu caraket model Senin jarah, Salasan teu Rebo jarah, Kemis teu Jumaahna jarah, itu Sabtu teu Minggu jarah. Teras waktu secara raket wios teu kedah kitu nya komo tiap dinten jarah mah kecuali lamun ngawitan pupus ti hijina duikeun ka tujuhna jarah we bari ngaos Quran di makam atawa jadwalna duikeun ka 40 dinten atrase ka makam eta mah kecuali itu kecuali tah tapi ieu mah dina salian ti acara eta janda siger tengah we jarah teh ulah unggal dinten teuing salajengna ulah dina waktos anu cara raket dintenna gitu. Khosyata antamala karena sieun yen bosen anjeun maji aki kana ngadatanganna anjeun. Lamun sering teuing nyumpinganana ke bok bilih bosen. Itu bok bilih bosen. Pan kantosnya Bapak ge putih jarah sareng Pak Nur, jarah jeung santri nya anu namina pangjarahan teh da sumanget itu anu ngajak jarahna gaduh mobilna teu sirikna samingon 3 kali mapai ngan kadinya deui kena teh kadinya deui tapan pirajeunna sok aya nu ngaos teh diajak jarah yuk mugen gitu jarah yuk naonnya alasanna teh ku sabab alim meureunnan ieu teh ada ku sering teuing jadi manahna teh asa bosen gitu sanes nganggap teu ngagungkeun ngahormat kanu di jarah sanes aya hawa bosen da sering teuing tah ku sabab supaya ulah bosen jarahna teu kenging sering teuing matak cekap samingon sakali gitu tiknya jarah teh samingon sakali gitunya anu caket mah atuh nu tebih atuh sasasi sakali atau ngajadwal mulud rajab gitu nya sasi mulud sasi rajab gitu. Wa minal adabi